Wilujeng ending barudak dinten ayeuna bade diajar bahasa Sunda pengajaran nu ka-8. Ya. Di pelajaran ini nanti kalian akan mengidentifikasi isi teks tentang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Sapertos naonnya? Yuk urang dangukeun. Dina pengajaran 8 aya teks carita pondok judulna Sapatu Hideung. Dangukeun ya, Ibu bade macakeun. Sapatu Hideung karangan Nanum Diah Ramatika. Nempo babaturan loba nu make sapatu bebas, jorojoy kuring hayang nyobaan make sapatu bebas. Ari make sapatu bebas teh kaasup ngalanggar aturan sakola. Sabab cek aturan sakola mah sakabeh murid kudu make sapatu hideung. Ah, moal aya razia sugan. Nyawe salamet. Di sakolahan teh eueuh guru nu mariksa. Isukna kuring make deui sapatu bebas. Nepi ka aya kana samingguna. Hiji poe ngadadak guru BP ngontrol murid ka unggal kelas. Atuh kuring gemper daru masa make sapatu bebas. Anu ngalanggar aturan kabeh diiringkeun ka ruang BP. Saurang-urang ditanya naon sababna bet ngarempak kana aturan sakola. Kuring dihukum kudu meresihan jamban. Ti harita kuring kapok moal sakali-kali deui make sapatu bebas. Sanajan eueuh pamariksaan oge jadi tenang kana hate. Jadi tenang kana hatena oge henteu deg-degan. Karunya mah Wiwin batur sakelas kuring anu sarua make sapatu bebas. Wiwin mah lain hayang ngagaya tapi bener-bener teu boga sapatu hideung. Teu cara kuring boga oge sapatu hideung kalah kagagayaan make sapatu bebas. 2 poe Wiwin teu sakola. Taya beja, taya surat. Katilu poena kabeh babaturan sakelas mupakat rek ngalongo ka imahna. Bisi gering atawa kamusibatan. Maklum, apan ayeuna teh keur usum bencana alam. Balik sakola bring genepan minangka wawakil kelas muru ka imah Wiwin. Barang srok ka imahna, kasampak Wiwin keur sasapu di buruan. Rada reuaseun oge katempona waktu nempo babaturanana datang ngabrol teh. Wiwin terus terang teu sakolah teh sabab teu boga sapatu hideung. Menta dipangmeulikeun ka indungna tacan kaparangkeun bogaeun duit. Karunya teuing geuning Wiwin teh budak yatim. Bapana geus maot basa Wiwin kelas 2 SD. Ayeuna indungna usahana ukur dagang kue ngider ka pilemburan. Keur dahar 2 aneun da Wiwin teh nunggal jeung keur waragat sakola. Sabot Wiwin ka jero kuring jeung babaturan badami kumaha carana supaya Wiwin gancang-gancang bisa sakola deui. Karunya lamun bolos lila-lila teuing mah bisi katinggaleun pangajaran. Nya akhirna mupakat rek mangmeulikeun sapatu hideung jang Wiwin. Meulina make duit kas kelas anu kabeneran dicekel ku kuring salaku bendahara kelas. Sajajalan balik ti imah Wiwin kuring ngucap syukur ka Allah. Geuning ari nempo kasahandapeun mah loba keneh nu leuwih sangsara ti kulawarga kuring. Nya ari salawasna nempo kasaluhureun mah pasti bakal ngarasa kurang bae. Eta carita sapatu hideung. Sapatu hideung itu bercerita tentang aturan sekolah yang mengharuskan memakai seragam. Ya, tetapi ada seorang anak yang dia mencoba-coba untuk melanggar aturan dengan memakai sepatu putih. Ketika ada razia, dia tertangkap, kemudian dia dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Ada salah seorang anak yang dia dihukum karena betul-betul dia tidak punya sepatu hitam. Namanya Wiwin. Nah, teman-temannya dari teman-teman sekelasnya karena melihat Wiwin tidak masuk sekolah karena tidak punya sepatu hitam, mereka berkunjung ke rumahnya Wiwin. Ya, ternyata Wiwin tidak mau sekolah karena tidak punya sepatu hitam. Teman-teman sekelas mereka berdiskusi kemudian menolong Wiwin untuk membelikan sepatu hitam. Itu adalah cerita tentang sapatu hideung. Terus ngartinya
Ayeuna ibu bade nerangkeun harti kecap luyu jeung bacaan sapatu hideung. Aya sababaraha kecap. Nomor 1 aya jorojoy. Jorojoy sarua hartina jeung rasa hayang. Kalau dalam bahasa Indonesianya ingin, keinginan. Nu kadua ngontrol. Kontrol sarua hartina jeung mariksa keayaan. Ya, dalam bahasa Indonesia memeriksa keadaan. Nomor 3 gemper. Gemper sarua hartina jeung henteu tenang, artinya tidak tenang, gugup. 4 ngarempak. Ngarempak sarua hartina jeung ngalanggar aturan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya melanggar peraturan. Ya. Kemudian nomor 5 mupakat. Mupakat sarua jeung badami atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan diskusi. Nu kagenep ngalongok. Ngalongok sarua hartina jeung neang atau menjenguk. Nu ka-8 nunggal. Nunggal sarua hartina jeung ngan hiji-hijina. Dalam bahasa Indonesia disebut hanya satu-satunya. 9 ya, salah ibu. 8 bolos, teu asup ka sakola tanpa izin. Artinya bolos, masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan. Tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan. Nu terakhir julid, sarua hartina jeung jahil. Tah eta harti kecap luyu jeung bacaan sapatu hideung. Ayeuna barudak ngerjakeun pancen dina Google Form. Jawabanana aya dina buku jeung catatan. Maca deui caritana ku hidup sorangan supados leuwih ngarti deui naon eta carita sapatu hideung. Hatur nuhun perhatosanana Wilujeng Siang. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi.